Ayo halus nih. Apa? Masuk man. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Rasulullah la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatannya orang sedaya tiasa nikrah ngerayah dina liat tafaqahu fiddin dina ngaders ilmu agama. Insyaallah pamugi aya dina magfirahna Allah sareng dina lindungan Allah. Segala sedaya puji milik Allah. Alhamdulillah hapuntenna ka amang-amang sedayana uang sami-sami ngadaras wae kantenan panginten hapuntenna tina kalepatan dilaraskeun wilayah anu lepat nya mah ge sedayana panginten insyaallah Bang ngejar sedayana dia tos parantos ingat pokoknya ieu mah sami-sami ngadaras wae diulang wae kitab anu teh cenah. Insyaallah ini uang ngebahas di bujeng ka pasal kahiji dina kitab Sulamun Topik. Pemi aya umur panjang mah sareng tengahna ge mudah-mudahan biasa. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngawitan ya kitab Safinah deh Sulamun Topik ya. Qala al-mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini wa amaddana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Aina wang mata nawe heula. Nah insyaallah ke sisana kami di voice note ka Bang Nijar. Mantan. Mantan ya, matan. Ya sisina insyaallah karangan Syekh sa. Nah, sisina matan teh karangan Al Alim Fadil Al Waro Al Kamil Syekh Muhammad Abdullah bin Husain Al Alamah Syekh Abdullah bin Husain ta disarahan weh ku. Nah, disarahan ku Syekh Muhammad Dawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi ngawas kana ieu kitab Sulamun Taufik kalayan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Rahmani anu maparina nikmat agung Allah di dunia kasadayana makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahim tur anu maparina nikmat alit Allah di akhirat kamu minungkul. Nah eta Ar-Rahmani Ar-Rahimi janten naat janten sifat tina lapat Allah. Jadi Ar-Rahmani Ar-Rahimi jadi manutna nuturkeun kana naatna. Tiasa oge dihartosan kieu sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha murah Allah sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maha asih Allah tiasa. Kunaon Allah maparina nikmat agung di dunia mah sadayana sedayana makhluk keasaan ku nikmatna Allah rek nu kafir rek nu iman makhluk digermatan sedayana tiasa kapasian nikmat ya. Kami di akhirat mah khusus kangge mukmin nungkul karena surgana Allah kengingna. Ya nikmat alit di akhirat. Alhamdulillah sadayana puji anu opat eta lillahi kagungan Allah Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Washadu sareng nyaksian abdi an kana kala saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha tayadi pangeran anu wajib diibadahan kalayan parentah sareng panglarangna ilallahi angin Gusti Allah. Wahdahu barina sahiji Allah la syarika aya anu ngarencangan lahu pikeun Allah. Wa asyhadu sareng saestuna sareng wa asyhadu sareng nyaksian abdi kalawan maripat sareng tasdek karena saestuna kalakuan sareng tingkah Muhammad dan saestuna Kanjeng Nabi Muhammad eta abduhu abdina Allah wa rasuluh sareng utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Salam kagungan rahmat Allah Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi wa salam sareng muga maparinan kasalamatan.
wa ala ali sareng ka kulawargana Kanjeng Nabi wasobi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi wa tabiina sareng ka pirang-pirang anu anut kabeh tabiin tabiat eta nya. Amma ba'du anapun sabadana maca bismillah alhamdulillah sareng sholawat ka Kanjeng Nabi. Fahaza maka ari kitab juz'un hiji juz latifun anu lembut ya sara muga ngagampangkeun hu kana itu juz saha Allah taala Gusti Allah taala fima dina perkara yajibu anu wajib ta'allama naon ta'allama ngajina itu ta'allama ngajina hu kana itu ma majinya teh kana itu kitab wa ta'limuhu sareng ngawurukanana wa ta'limu sareng ngawurukanana kana itu ma wal amalu sareng ngamalkeun bihi kana itu ma lil khosipikeun anu pinter wal ami sareng anu bodoh. Nah jadi jeung nu pinter jeung nu bodoh wajib kana ngamalkeun ieu ilmu. Ai ulama kitab fikih tasawuf gitu. Luar biasa yang lebatna kumaha tengahna. Wa wajibu sareng ari ngaran wajib eta mah perkara wa ada anu parantos ngajanjikeun saha Allah Gusti Allah. Fa'iluhu kana migawena itu mah bisa wabi ku ganjaran. Wa tawa'ada sareng ngancam Allah. Tarikuhu kana ninggalkeun itu mah bil iqabi ku siksaan. Jadi Allah ngaberekeun janji ku kalawan ganjaran lamun migawe perkara anu dipigawe anu dipiwarang ku Allah. Sedang Allah ngancam di mana-mana ku siksaan ngancamna lamun ngagawean dosa gitu. Wasama itu sareng ngaranan kaula hu kana itu rujuna kana itu latif. Wasama itu sareng ngaranan kaula hu kana itu latifun anu lembut. Sulamut Taufiqi kana kitab Sulamut Taufiq. Artina taraje pitulung. Wah, taraje nya pitulung. Ila mahabbatillahi kana cinta ka Allah ala takiki kalawan sabenerna. As'alu nyuhunkeun abdi Allah ka Gusti Allah al-Karimu anu berehan atau anu mulia teh. Ayas ala kana yang ngajantenkeun atau ngajadikeun Allah dalika kana itu kitab Sulamun Taufiq min huti Allah walau sareng karna Allah wa fihi sareng resep ka Allah wa ilai sareng balik ka Allah wa mujiban sareng anu netepkeun lil qurbi kana gawe kadeheus wal jul pasarang tegasna kadeheus ladaihi munggu Gusti Allah wa ayyuwafiqo tata amil nawasib jadi ulah yuwafiki jadi wa ayyuwafiqo jadi kudu nasab wa ayyuwafiqo sareng muga masihan taufik Allah man kajalma wa qafa anu ningalian itu man alaihi kana ieu kitab lil amali karena rek ngamalkeun bimuqtadahu kanu dikudukeun ku ieu kitab sumataroki tuluy naik bitawadudi ku sabab resep binawapili kana pirang-pirang pasunatan liya junja supaya ngarawat jalma hubbuhu kana kanu dipika cintaku Allah wawalahu sareng pitulung Allah. Cekap sakitu ieu cekap. Nah, bangsa pasalnya ayeuna. Paslu nariyata hiji pasal yajib wajib ala kafatil mukallafina kasakabeh pirang-pirang anu kataklif atau mukallaf teh anu kataklif kusara kasakabeh pirang-pirang anu kataklif kusara kabeh anu wajib anu mukallaf anu balik tur boga akal naon anduhulu asu fi dinil islami dina agama Islam wasubutu sareng tumetep
Fihi dina itu Islam ala dawami kalawan salawasna wa tijamu sareng narima perkara sarang sanggup wal tijamu sarang sanggup narima perkara lajima anu misti kana itu emak alaihi kamu kalap kajalma nu balik turboga akal minal akami bukti tina pirang-pirang hukum pama maka eta tina sawarehna perkara lah eta bukan pamaknya pamima dina sisi nama pamima eta teh ya dina tengah nama pamima gitu pamima gentos wae pamima maka eta tina sawarehna perkara naon cenah nu mukalafna nu wajib teh naon wae nah ieu nya pamima maka eta sawarehna perkara yajibu anu wajib naon ilmuhu nganyahukeunna itu emak wati kodu sareng i'tikad atau nekadkeunana kana itu emak mutlakon barina mutlak wanutku sareng ngucapkeunana ucapkeunana kana itu emak wanutku sareng ngucapkeunana bihi kana itu emak fil hali dina tingkah ingkana lamun kabuktosan jalma eta kafiron kafir wa ila lamun lian itu kafir papi sholati tah cukup dina sholat nah jadi lamun lain kafir mah cukup dina sholat naon cenah ashadatani ari dua kalimat syahadat wa huma sareng ari itu syahadatani eta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu dekankeun nyaksian nabi kalawan makrifat sareng tasdiqan kana sesuna kalakuan sareng tingkah la ilaha ta'ala pangeran wajib diibadahan kalawan hak sareng panglarangna ilallah yang Gusti Allah wa asyhadu sareng nyaksian abdi kalawan sareng tasdiqan kana sesuna kanjeng Nabi Muhammad anna Muhammadan sana kasuna kanjeng Nabi Muhammad eta Rasulullah utusan Allah sallallahu wa mana asyhadu an la ilaha illallah sareng ari maknana lafaz asyhadu an la ilaha illallah asyhadu yang sia nabi kalam sareng tasdiqan kana kalau surang penting kalau ilaha tadi perkara wajib diban ilallah yang Gusti Allah anta lama yen kudu uninga yen kudu terang anjeun atau uninga anjeun wata tak kita sarang kudu nekatkeun anjeun watu mina sarang kudu ngimankeun anjeun watu saddiq sarang kudu ngabenerkeun anjeun Allah an kana sesna kalakuan sareng tingkah lama buda kalawan teu aya anu diibadahan bihakin kalawan sabenerna fil wujudi dina ayana illallahi angin Gusti Allah al wahidu anu sahiji Allah al-ahadu tegasna tunggal Allah al-awalu anu ti heula al-qadimu anu heubeul al-hayyu anu mahirup Allah al-qayyum anu jumeneng Allah al-baqi kalawan tetap adaimu anu langgeng al-khaliqu anu ngadamel ar-rajaku anu maparinan rezeki Allah al-alimu anu maha uninga Allah al-qadiru anu maha kawasa Allah al-fa'alu anu seueur damelna seueur midamelna lima kana perkara yuridu anu ngersakeun anu ngamaksud Allah ma kana perkara saha anu ngersakeun saha Allah Gusti ana bukti Allah wa ma sareng perkara lam yasa anu henteu ngersakeun Allah lam yakun tah moal bukti wala haula sareng teu aya daya upaya pikeun maksiat ka Gusti wala kuata sareng teu aya kakuatan pikeun ngalakonan ibadah ka Allah tiasa kitu illa billahi angin ku pitulung Allah al aliyyi anu maha luhur Allah al adimi tur anu maha agung Allah mausipun anu kasipatan bikuli kamalin ku sakur-sakur sifat kasampurnaan mutar anu
mutarotin an kulli nafsin anu dibersihkan. Mutarotin munajatun wa mutarotin wa munajahunnya. Munajahun anu dibersihkan an kulli nafsin tina saban-saban sifat kakurangan. Laisa henteu aya kamisli pantarna itu naon sayun perkara. Laisa henteu aya kamisli pantarna ka Allah naon sayun naon-naon gitu. Jadi mau aya nyarupaan ka Allah mah naon ge kitu itu. Wa huwa sareng ari Allah eta asami wa nu maha ngadangu Allah al-basiratur anu maha ningali Allah fa huwa makari Allah eta al-qadimu anu heubeul anu qadim wa ma sareng ari perkara siwahu salianti Allah wa ma siwahu sareng ari perkara salianti Allah eta hadisun anyar. Jadi kabeh makhluk mah anyar jeung bakal rusak gitu. Wa huwa sareng ari Allah eta al-khaliqu anu ngadamel wa ma sareng ari perkara siwahu salianti Allah eta makhlukun makhluk. Wa kalamu sareng ari pidawuhna Allah kalamna Allah eta qadimun kalam qadim anu langgeng anu heubeul. Jadi bukan kalam anu anyar-anyar. Kalamun qadimulan birmalun simaru kasairi sifati kalawan sasesana sifat dia nahu karena sayastuna Allah subhanahu maluhu maha suci Allah mubayyinun eta anu etang bayinun anu ngabedaan li jamil malukati ka sakabeh pirang-pirang makhlukna Allah beda jadi datna wasifati sareng pirang-pirang sifatna wal apali sareng pirang-pirang pagawean Allah. Subhanahu ma suci subhanahu ma suci subhanahu ma suci Allah wa ta'ala sareng maluhur Allah amma tina perkara yaqulu anu geus nyarita saha dolimuna jalma anu dolim kabeh uluan barina kumuluhur kabiron tur anu kumuluhur. Jadi orang-orang maksudnya teh ay la yamaslu uluan fa in ba'da mutaqaddimi al yahuda wa nasara. Jadi orang-orang Yahudi geus kumuluhur teh geus Yahuda wa Nasara wa musyrikin Arab. Baheula geus kumuluhur mehna ngarucap darolim kabeh uluan kabiro. Gitu. Anu sarombong kabeh. Bani Israil kan ngabarunuh nya. Nah, kan orang Yahudi kan ngabarunuh ka nabi sorangan. Wa mana asadu sareng ari mana asadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu Muhammad utusan Allah antalama kana yen kudu uninga anjeun wa tata kita sareng ngorekankeun anjeun wa tasaddiqo sareng kudu ngabenerkeun anjeun wa tu sareng kudu ngimankeun anjeun anna Gusti urang sadayana wa nabiyina sareng nabi urang sadayana Muhammad ibn Abdullah tegasna Kanjeng Nabi Muhammad putra pamegatna Abdullah bin Abdul Muthalib putra pamegatna Abdul Muthalib ibni Hasim putra pamegatna Hasim bin Abdi Manaf putra pamegatna Abdi Manaf al-Quraisy bangsa Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Eta Kanjeng Nabi eta Rasulullah sallallahu Allah ila jamil khalqi ka sakabeh Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah di kota Mekah wa utus Kanjeng Nabi biha di itu Mekah wa hajara sareng hijrah Kanjeng Nabi ilal Madinati ka Madinah pandem Nabi biha di itu Madinah wa annahu sareng sayasuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun eta anu bener fi jami'i man sakabehna perkara ahbaro anu parantos ngawartakeun atawa ngabejakeun biasa ahbaran parantos ngawartakeun Nabi bihi kana nya teh ahbaro paman maka ari sajalma dalika eta paman maka pamang dalika maka eta tina sawarehna itu mah ahbaro. Nah, jadi Nabi teh itu disebut teh akidah samiyah. Anu kadangu dihadiskan ku Nabi naon wae cenah nu goib kana bakal karandapan
Pamandalika maka eta tina sawarena itu ma akhbaro adabun ari ayana adabul qabri ari ayana siksa kubur. Wa naimu sareng ayana nikmat kubur. Wa su'alal malakaini sareng pertarosan dua malaikat di jero kubur. Munkarin tegasna malaikat munkar wa nakirin sareng malaikat nakir. Namun lamun orang saroleh mah karena sumpingna teh basar mubasir. Mudah-mudahan orang ke disumpingan ke orang basar mubasir. Amin. Wal basu sareng hudang. Wal basu sareng hudang. Wal hasru sareng kumpul di alam masyar. Eta wal basu teh sareng baas. Baas teh hudang teh kubur. Tangga karandapan bakal. Wal hasru sareng kumpul di alam masyar. Wal kiamatu sareng kiamah. Wal hisabu sareng hisaban. Wasabu sareng ganjaran. Wal adabu sareng siksaan. Wal mizana sareng timbangan. Wan naru sareng neraka. Wasiratu sareng cukang siratul mustaqim. Wal haudu sareng talaga. Nangke di akhirat aya talaga Kautsar. Anu mun urang dikumpulkan di alam masyar kita lamun urang di pasihan saat teguk air tina talaga Kautsar Kanjeng Nabi eta teh bakal moal haus salalamana can. Mudah-mudahan di pasihan syafaat Kanjeng Nabi sareng di paparinan cai ti talaga Kautsar. Wa syafaatu sareng ayana syafaatul udma teh Kanjeng Nabi. Wa jannatu sareng surga. Wal khuludu sareng langgeng di itu surga. Khulud langgeng di surga. Wa ru'yatu sareng ningali lillahi ta'ala kadat Allah ta'ala. Nah itu nikmat paling agung teh di surga mah tiasa ningali dat Allah. Wallahu a'lam. Bil jannati di surga. Wa tu'minu sareng iman jalma bi malaikati lahi ka para malaikatna Allah. Wa rusuli sareng para utusan Allah. Wa kutubi sareng kana kitabna Allah. Wa bil qadari sareng kana papasten khairihi tegasna alus-alusna papasten. Wa sari sareng goreng-gorengna papasten. Wa innahu sareng saenyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta khatamun nabiyina anu panuntungan sadaya nabi. Wasayyidu sareng dunungan waladi Adam putra-putrana Adam. Wasayyidu waladi Adam dunungan putra-putrana Adam. Azbaina tegasna kasadayana. Jadi Kanjeng Nabi mah sayyidul mursalin. Mestinya sakabeh alam gitu nya. Sacan dina kitab ieu namina teh Daqaiqul Ahbar dijelaskan bahwa saacan dibuat sadaya makhluk nur Kanjeng Nabi terus didamel gitu. Nur na Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi diutus nanti khatamin nabiyyin wa sayyidul mursalin. Tas mana itu nya. Karena sempureng bade angkatnya. Lain insyaallah kayak di poin siap. Wa nafa'ana bi ulumihi Hidaro ini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.